Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah wilujeng patepang deui sareng bugina dina pangajaran basa Sunda kelas 5. Dina danget ayeuna urang diajar ngeunaan rupa-rupa kaulinan barudak jeung nyangkem ngeunaan kecap barang. Kitu mangga urang kawitan wae. Anu kahiji nyaeta ngeunaan rupa-rupa kaulinan barudak. Nah di dieu aya hiji contoh kalimah, mangga urang sami-sami tengetan. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma nu keur ngagotong jalma atawa barang make jampana. Nah, kecap jajampanaan kaasup kana ngaran kaulinan barudak. Anu siga kumaha jajampanaan teh? Mangga ku hideup tinggal dina buku paket anu carita ngeunaan jajampanaan dina halaman 2. Nah, selain ti eta rea keneh ngaran kaulinan barudak nu sejenna. Contona aya alung boyong, babandringan, kukudaan, ucing puntang, jeung sajabana. Mangga ku hideup aos deui dina buku paketna supados hideup langkung ngartos sareng terang anu sejenna ngeunaan kaulinan barudak. Anu salajengna nyaeta ngeunaan kecap barang. Di dieu aya hiji conto kalimat. Kalimatna nyaeta Asep indit ka sakola make sapedah. Tah, dina kalimat di luhur aya kalimat Asep jeung sapedah. Eta kecap teh kaasup kana warna kecap barang. Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Loba pisan kecap barang teh. Contona wae ngaran-ngaran barang nu biasa sok aya di jero imah, di sakola, di jalan, di pabrik, sesebutan jalma, sasatoan, jeung sajabana nu nuduhkeun kecap barang. Tah di dieu aya sababaraha hiji ngeunaan barang. Anu kahiji nyaeta ngaran barang nu aya di jero imah. Contona meja, kursi, ember, kulkas, jeung sajabana. Anu kadua ngaran barang nu aya di jero sakola. Contona aya kursi, meja, guru, murid, kepala sakola, jeung sajabana. Anu katilu aya ngaran barang nu sok aya di jalan. Contona mobil, beca, sapeda, jalma-jalma, jeung sajabana. Anu kaopat ngaran barang nu aya di pabrik tas. Contona teh aya kulit, lem, paku, palu, dus, jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta ngaran barang nu sok aya di dapur. Contona aya katel, kompor, gas, hawu, cangkir, jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta ngaran barang sesebutan jalma. Sesebutan jalma nyaeta contohna aya bapa, ibu, mama, nini, aki, paman, uwa, jeung sajabana. Anu salajengna nyaeta ngaran sasatoan. Contona aya ucing, gajah, cakcak, sireum, hileud, jeung sajabana. Nah, eta mangrupakeun ngaran-ngaran kecap barang nu aya di lingkungan sakitar urang. Anu salajengna nyaeta ngalarapkeun kecap barang. Misalna aya kecap barang meja dijieun kana kalimah, misalna jadi Andi keur nulis dina meja. Anu kadua aya kecap barang panto dijieun kalimah jadina Jajang sukuna kadempet panto. Nah, eta mangrupakeun salah sahiji conto ngalarapkeun barang kana kalimah. Anu salajengna nyaeta kanggo latihan hideup mangga jieun kalimah anu ngagunakeun kecap barang nu geus ditangtukeun. Nah, nu kahiji nyaeta sapatu, nu kadua boneka, nu katilu piring,
Nu kaopat kantong, nu kalima mobil. Mangga ku hideep tina kecap-kecap barang ieu dijieun kana kalima. Alhamdulillah kanggo pangajaran ngeunaan rupa-rupa kaulinan barudak sareng kecap barang parantos rengse. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Mudah-mudahan naon nu tos disampaikeun teh kenging manfaatna kanggo hideep. Kukitu mangga urang tutup wae ku ngaoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.